Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifur rahimahumullahu taala wa nafa'na bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang lajengkeun deui para wargi sadayana ka para santri atau santriat sadayana nu ngaos di dieu channel. Lajengkeun kana kitab Sulam Topek halaman sabaraha? Halaman 28 gitu. Halaman 28 mangga dibuka nu teu acan aya logatan urang sarengan logatan anu tos aya logatana urang samikeun logatana. Namun abdi salah dina ngalogatan atawa dina narkib atawa dina maca jabar jairna dina macana gitu tah maca kitab non kitab gundulna mangga komentar tong isin-isin tong asin-asin ya. Anu teu acan subscribe anu bade like anu bade share mangga. Bebas lah jeung mamang. Bismillahirrahmanirrahim. Paslan takdiruhu ra'aytu paslan ra'aytu ningali kuring paslan kana ieu pasal. Arkanus sholati ari pirang-pirang rukuna sholat sab'ata asyara eta aya 17. Al awwalu ari anu kahijina an niyatu eta niat bil qalbi kalawan hate lil fi'li kana rek migawe sholat. Wa yu'ayyinu jeung kaduana nangtukeun zata sababi kana salat anu ngabogaan sabab wa waqti jeung salat anu ngabogaan waktu. Jadi maksudna kumaha ieu? Ieu teh bari ngabahas kana rukun salat. Aya rukun salat teh ti baheula nepikeun ka ayeuna ge aya 17 bae henteu robah-robah. Na kitab naon wae oge sakabeh kitab kuning sepakat para ulama ahli fikih kabeh bahwa geus dikumpulkeun dina Quran jeung hadis hasilna rukun salat teh aya 17. Anek percaya wae kana hadis jeung naon jeung Quran mangga ari sanggup manerjemahkeunana. Pilarian rukun salat dina Quran jeung dina hadis aya sabaraha hiji secara salat kos kumaha. Pilarian dina hadis jeung Quran mangga. Ieu mah kitab kuning ieu mah jadi tos dirangkum ku para ulama teh, ulama ahli fikih sadaya bahwa hasil keputusan sadayana bahwa rukun salat teh aya 17. Anu kahijina teh nyaeta niat teh dinu hate, niat naon? Niat migawe lil fi'li kana niat migawe wa ayinu jeung kaduana niat nangtukeun tata sababi kana salat anu ngabogaan sabab wa waqti jeung salat anu ngabogaan waktu. Contona naon salat anu ngabogaan sabab teh? Misalkan sholat samagaha atau sholat menta hujan gitu tah sholat gerhana tah eta sholat anu ngabogaan sabab. Anu kaduana nyata ya sholat anu ngabogaan waktu, misalkan sholat lohor, sholat asar, sholat maghrib tah sholat fardu teh sholat ngabogaan waktu. Jadi niat migawe jeung tuluy nangtukeun tadina niat teh usolli berarti usolli sejak sholat abdi teh eta fi'li fardu zuhri opat eta berarti nangtukeun apakah berarti nangtukeun kana waktu eta fardu zuhri lamun tuluy wayanwi pardiati jeung niat ka parduan usolli fardho talamun fardho berarti kudu niat fardu lamun sunat usolli sunnatan tah usolli sunnatan jeung usolli fardu. Jadi niat teh aya 3 syarat niat teh nu kahiji fi'li nu kaduana ta'yin nu katiluna kaparduan fil fardi dina salat fardu. Salat fardu mah kudu ngucap fardu, lamun salat sunat yang ngucap sunat. Lamun pilina usolli sejak salat abdi, lamun tayyina nangtukeun apakah salat anu ngabogaan sabab sapertikeun salat menta hujan, salat samagaha jeung salat mayit eta salat ngabogaan sabab apa salat anu di waktu-waktu misalkan salat asar maghrib gitu. Eta niat. Bihaitsu yasma'u dina sakira-kirana kudu ngadenge naon nafsuhu awakna itu si jalma kakuli ruknin koliin sapertikeun saban-saban rukun anu bangsa ucapan. Allahu akbar kana lapad Allahu akbar. Allahu akbar teh kudu kadenge ku sorangan, minimal ku cili sorangan teh kudu kadenge. Wa jeung ari lapad Allahu akbar teh sani arkaniha eta rukun kaduana tina salat. Nu kahiji niat anu kaduana ngucapkeun lapad Allahu akbar. Wasalisu jeung ari anu katiluna qiyamu eta nangtung fil fardi dina salat fardu lil qadiri pikeun jalma anu kawasa. Anu katiluna rukun salat teh nyaeta nangtung. Kahiji niat, nu kaduana ngucapkeun Allahu akbar, anu katiluna nyaeta nangtung dina salat fardu. Lamun dina salat sunat mah teu nangtung ge teu nanaon. Tapi lamun salat fardu kudu nangtung.
Arabi'u ari nu kaopatna qiraatu Fatihah eta maca Fatihah tuluy nu kaopatna maca Fatihah bil basmalati sartana maca basmalah. Watasdidati jeung ngajaga kana pirang-pirang tasdidna Fatihah ngaraksa kudu eta tasdidan. Tasdidna Fatihah teh kudu diraksa kudu dibaca. Wa mualatuha jeung tuluy-tuluyna maca Fatihah teu meunang kaselaku naon-naon ku bacaan anu sejen kudu tuluy kecuali mun batuk atau bersin. Wa tartibiha jeung tartibanana maca Fatihah saayat demi saayat tartib teu meunang diloncat-loncat. Wa irajul hurufi jeung ngaluarkeun kana pirang-pirang huruf min makharijiha tina pirang-pirang makhrajna ieu huruf tempat pirang-pirang kaluarna huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Da gitu kudu bagus makhrajna teh. Wa ada mulahni jeung teu meunang cadel al mukhil anu mata ngaruksak ieu cadel bil mana kana mana wa yahrumu jeung haram non Allah nu cacadelan. Allazi anu lahnun lam yakhillu anu teu mata lam yakhilla anu teu mata ngaruksak ieu lahnun kana makna. Wala yubdilu jeung teu ngabatalkeun ieu lahnun kana salat teu meunang cacadelan nya. Ieu teh lam yakhilla fi'il mudhari kasuban lam amil jawajim anu yakhilla jadi na tasdidan. Asalna lam yakhlil harkatan ku harkat jadi fi'il lamun fi'il bina mudhaf lam yakhilla mudhaf aya tasdidan kieu tah. Lamun kasupan amil jawajim teh bisa dibaca tilu wajah, bisa dibaca lam yakhlil, bisa dibaca lam yakhilla, bisa dibaca lam yakhilli, bisa dibaca lam yakhil bisa dibaca dua wajah, bisa lam yakhilla, bisa lam yakhilli. Lam yakhilla asalna lam yakhlil, harkatan ku haris patah elatna lil khifah jadi lam yakhilla, idghamkeun lam anu awal kan kadua jadi lam yakhilla. Lamun dibaca lam yakhilli bisa, lam yakhilli asalna lam yakhlil. Asana yakhlilu kasupan amil jawajim lam jadi lam yakhlil barisan ku baris kasroh elatna lian harfa sakin idza hurika bil kasri di mana-mana huruf sukun lamun aya harkatan eta diharkatan ku huruf kasroh diharkat kasroh jadi lam yakhilli idghamkeun lam anu awal kanu kadua jadi lam yakhilli gitu. Bisa dibaca tilu wajah, bisa lam yakhilla, lam yakhilli, lam yakhlil gitu. Al-khamisu anu kalimana aruku eta ruku biayan hania kalawan ro dongko ya si jama bihayasu tanalu dina sakira-kira nangantolkeun naon rohatuhu dua dampaleungeun ya si jama rukbatai kana dua tuurna ya si jalma. Jadi dua tuur jeung dua leungeun teh kudu pantal ruku nek rapat kitu tah. Asadisu ari anu kagenepna atumaninatu eta tumaninah pihi dina yeruku biqadri subhanallahi kalawan saukuran maca subhanallah. Tumaninah teh naon? Cicing sakedeung dina saukuran maca subhanallah eta ngaranna tumaninah. Jadi saksana jantu babacaan oge ya. Pan geus ruku teh nangtung deui tah. Nangtung teh ngaranna teh i'tidal teh naon sarajan teu babacaan oge teu nanaon da anu diasup kana rukun nama i'tidalna asa bingung anu katujuhna i'tidalu eta i'tidal biayan tasiba kalawan ngajak itu si jama qaiman kana nangtung tuh geus ruku urang teh pan nu kahiji teh tadi teh naon niat geus niat teh tuluy maca Allahu akbar anu katiluna teh rukun anu katiluna teh berarti tadi teh naon nangtung dina salat fardu anu kaopatna maca Fatihah anu kalimana ruku anu kagenepna tumanina dina ruku anu katujuhna i'tidal asaminu anu kadalapana tumanina tu eta tumanina pihi dina i'tidal anu kasalapana ya i'tidal dina ruku atasiu ari anu kadalapan atasiu ari anu kasalapana asujudu eta sujud marotaini kalawan dua balikan bi ayasiha kalawan nendeunkeun itu si bi ayal doa biaya doa kalawan nendeunkeun itu si jalma jabhatahu kana tarangna itu si jalma ala musallahu kana tempat salatna itu si jalma maksupatan barianan anu dibuka wa mutasakilan jeung barianan anu ngabeuratkeun biha kana ieu sirah wa munkisan jeung barianan anu ngajungkal maksudna jungkir wa doa uduan wad'an wa doa doa wad'an
Wa yadau jeung kudu neundeun itu si jama syai'an kana hiji perkara min rukbataihi tina dua turna ya si jama tah. Dua tur teh kudu antal kana taneuh kana ubin. Wa min butuni kapaeni jeung tina pirang-pirang dampaleungeun tah dua dampaleungeun kudu nempel kana ubin lamun urang sujud. Nu nempel kana ubin teh dua dampaleungeun, dua dampal suku. Dua dampaleungeun terus nanti teh wa min rukbataihi dua tuur wa min butuni asobiri lainnya jeung pirang-pirang ramona pirang-pirang suku beteungna pirang-pirang ramu suku gitu. Dampal suku ramo-ramona dampal suku teh kudu antel. Jadi teu meunang nilep suku teh. Jadi kudu antel si beteung ramo dampal ramo teh. Lamun nilep salah eta. Rukuna teu bener. Al-hadi asaro ari anu ka-11na al hadi asaro ari anu ka-12 anu ka-11na al-julusu eta diuk baina sajdah ini di antara dua sujud. Berarti yes duduk di antara dua sujud. Asani asaro ari anu ka-12na tumanina tu eta tumanina pi dina ye duduk di antara dua sujud. Asalisa asaro ari anu ka-13na julusu eta diuk litasyahudi pikeun tahiyat. Bikin tasyahud pilih tasyahudil akhiri bikin tahiyat akhir wa ma badahu jeung perkara anu wa ma jeung perkara badahu tetep ieu madina sabadana tasyahud arabi'a asyara anu ka-14 nasyad tasyahudul akhir eta maca tahiyat akhir atau tasyahud akhir tahiyat akhir payaqulu mangka ngucap itu si jamaah tahiyatu mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tahiyat artian orang artian. At-tahiyatu ari pirang-pirang kahormatan al-mubarakatu tur pirang-pirang kaberkahan as-sholatu tur pirang-pirang sholawat. Atau ibadu tur pirang-pirang kalusan lillahi eta tetep kagungan Allah. Assalamu ari kasalamatan alaika eta moga tetep ka anjeun ayuhan nabi yuhe nabi. Wa rahmatullahi jeung ari rahmat Allah wa barakatuh jeung kaberkahanana assalamu alaina. Assalamu alaina eta tetepikeun assalamu ari kasalamatan alaina eta moga tetep ka urang sadaya. Ieu kumaha warahmatullahi jeung rahmat Allah wa barakatuh jeung kaberkahanana. Assalamu alaina. Assalamu alaikum salamatan alaina eta moga tetepikeun urang sadaya wa ala ibadillahi jeung ka pirang-pirang hambana Allah. As-solihina anu saroleh kabeh. Asyhadu nyaksian kaulaan kana sanyanya tingkah jeung kalakuan la ilaha eta henteu aya di pangeranan wajib diibadahan illallah angin Gusti Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan jeung saestuna Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah. Al-khamisah saro ari anu ka-15na salatu eta maca sholawat ala nabi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qaluha jeung ari pangsetik-setikna maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin eta ngucapkeun lapad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Asa disasaro ari anu ka-16na salamu eta maca salam. Wa qaluhu jeung ari pangsetik-setikna maca salam assalamualaikum eta maca lapad assalamualaikum. Asabi asaro ari anu ka-17na tartibu eta tartib teh naon mihilakeun anggota nu ti heula mandeurikeun anggota anu pandeuri. Jadi nu dibahas ti hiji nepikeun ka-17 teh kudu mapai teu meunang diaclog-aclog. Fa in ta'amada wallahu a'lam bis-shawab sakitu wae.